Ieu mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan, hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, hujan. Teu diperkirakan bakal hujan, teu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. 2 kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. 3 kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. 4 zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran. Lain kiai teu kuyai mun nya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalamatkan diri orang baik. Si aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga yang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae dikitu. Sia aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai modal kos kitu mah. Kiai kudu disoan modal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut bejeung kiai. Aduh, ampun.
kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjak ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos kitu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae nu endek. Nah, dele ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l tuntuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing rek teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin Imamul Azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja RT teh sakarajaannya adalah sa RT.
Jaritakeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT raja kuari deuk jaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah sarua ketika Sayyidina Umar di beat jadi pemimpin sarua sedihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Ieu nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikeun pamimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun
eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing tejaradi pepelakan numlak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing tejaradi nah lamun geus eta terjadi eta mah geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenzlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara ti berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkalan. Panas ongkoh musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gue. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngiriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah iya ke di akhir zaman baru dah jin ke baru gak hutang kabeh Masya Allah penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek brus kuya mah kacai aya naon gerbek brus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seuneu mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kere culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana aing teh lah jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah
kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah, bisa jereba berduyun-duyun ka neraka? Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisana. Tok sama kos gitu mah. Ya teh mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu ngaji. Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik kae. Mugala deui mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Ieu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ye, anu ahli surga mah bari bisa maca kitab. Waduh, cak meri maji makan aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeun teh ya tuh kajen aing bibisaanan aing ieu teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejehna. Pajar baik bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus ieu mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ya okos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum ge. Aya rangda katabrak sapeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok teh Haji Pendi blon. Antawang dia di ais. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je par ka dagang-dagang atuh.
kaget sobat ge pan gak dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah anu teu riba dipikir jah berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah geus carita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling baja maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakira teh teu nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun maksudna ditekeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana dek inteleka ieu urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae tuh sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya ge aduh masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kadua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyeluluatan si ka jahanam horeng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah